Kalau di jet cool aya nama. Naon jet cool teh? Nya pejet nya kuleuheung. Sadam aing. Cina. Ada penting sia anjing ka aing. Najis ting. Tanar deh ka itu da aing teu butuh. Udut eureun. Kopi mah osok kan paream. Kopi hideung pahit anjing. Anjing keke bakal dilebok ku sia cadu aing mah. Rek nyingkah moal. Rek nyingkah moal. Hah? Tak gubuk udutna. Mere jang maneh aing mah karunya maneh bisa Kosong, da aing ge apal kosong. Manulik teh. Aduh, cik aing ge nya sia mah dilebok deui. Tadi teh Aing mah amuan anjing. Najis teuing tah goblok ku sia lebok. Aing mah hayang. Neng nuju naon di dieu? Angin wae aing mah mending urang mah nasi dungkuk. Neng jadi kaboga abi. Ayo, Nah ieu tuh. ayo. Yuk. aing mah kamari saha eta dibawa ku maneh? Eta mah geus putus, mane tah ieu gantina leuwih geulis teh. Arodet ieu mah. Mangga moal. Yang ke satu leh, ka itu didoakeun ku urang sing geura putus maneh meh awena jang urang. Tembak atuh tembak. Ah. Itu nembak-nembak wae si Zeus teh goblok mah. Ya, tuh. Yes. Iya apa saya? Ada duit A, yang beli Indo, beas, minyak, imam, baraya. Banyak sekali ya. Itu udah kumaha sayang, aya 5.000 duit lagi. Teu naon? Baik. Emang bakal mangi? Dah cukup lah. Banyak geus satunya, mampun hayangnya. Jika tuh geura balanya. Yang pokok. Iya mah kudu bener ngadeko deui. Tadi 300, enak ngadeko deui 500. Ada benar, bukan duit 5.000. Euy 5.000. Enak mos arek ngadeko deui. Jika tuh pangadepokeun. Loba. Punten segala najing. Salah ajak ulin ah, bar lumayan. Aduh, Sela. Naon mana dungkul? Sela, aramang ah. Emang ke mana tuh? Urang aramang ah, kalun-alun urang jajan martabak. Mual. Salah makan mual. Lain mual dungkul. Naon atuh? Mual kan buat mana dungkul? Anjing aing patah hati deui, Bagong. Sela euy. Sela, Kan sia dungkul. gulis kasar gitu ih. Ya tuh maaf. Tapi mana poyaina sakeren dungkul mana? Emaknya sel, waina sarana kerennya. Keren. Jelas satu bungkuk gitu loh. Mana dungkul berupa pisan aya nama. Asal leuwih jet cool aya nama. Naon jet cool teh? Nya pejet nya kuleuheung. Guru, saya pengen umroh guru. Aduh, umroh mau kemana umroh? Mau ke sana, mau ke Mekah. Siap. Ada solusinya, Guru. Ada. Ini pintu kemana aja? Kamu mau kemana aja? Mau ke Amerika Selatan, ke Kulon Wetan juga bisa. Bener ini teh bisa. Tapi ada syaratnya. Apa, Guru? Kamu jangan macam-macam. Ya, siap, Guru. Terima kasih guru. Heuh, pantau kemana aja? Sumpah. Si guru pintar ya, Ay, si gurunya kumaha ya mana dia kene tuh. Naon? Ya, memang salawat. Atuh ari neng nyari gawe naon deui? Mana mah gawe lagi nyalot. Respill barang hajipan. Nya kumaha kitu? Emang mau coba, Kak?
Atuh pan ieu selota ge muka dua wae ari Neng. Ke lamun geus jepe, urang kurban meuli onta nya. Heuji kana masak deui ka itu. Hiji cicing di dieu. Ah menipu pulau tatuai ke pamajikan teh. Atuh udah meuli torek di titah kajarot jig geura masak kalapa cenyatu tisu jig. Lah itu asuh. Anjir, alhamdulillah ya Allah, aya keur kurban isukan. Aing beuli onta dua lah. Neng, ya aja pe Neng. Neng, buru Neng, ditungan di dieu Neng, urang meuli domba. Neng, Naon ah menang? menang Neng, buru orang meuli sapi Neng. Buru. Pakji, Mang Idam. iya Pakji. Mang Idam. Iya Pakji, istri abi teh cenah hoyong kurban. Tah, nya abi ka dieu teh bade meser sapi, domba kitu naon we nu aya. Duh, kita kira santos baroking sapi domba saya teh. Anu kudu barokingan. Oh, Jadi kemarin gitu kan. nya atuh berarti abi telatnya ka dieu. Pangitrat mah ada tapi kayak ABS gitu jadi. Oh, aya. Aya jadi. Sabaraha eta hargana Pakji? Mirah tuh Pak Idam udah per 200 lah eta sapi nage sapi BS sudah. Alah geuning murah Pakji 200 nya. Neng, aya teh duitna Neng. Pan dia abi tadi. Neng heueuh nya. Lupa aku. Pakji, biasa ditransfer ongkosna? Biasa ada nomor istri. Serius. Sawiyo, sok atuh ku abi urang transfernya. Tapi kela tuh da kudu ningali heula barangna. Ayo itu mah ada barang BS tapi jurus nge BS ayo tinggal barangna. Ya lah kenalan yuk. Ayo ya tinggal apa barangna ada BS udah mah. Enggak. Gimana Pak Haji sapina? Tanya tapi dia nih. Alah, atuh ieu mah lain sapi BS, Pak Haji. Naon atuh? Iya mas sapi BR Pak Haji. Naon BR teh? Banget rangsak. Puk, aing teh boga hayang gitu euy. Hayang naon? Cik pang nyepetkeun hayam mah ditu euy. Jangan naon atuh hayam. Aing boga hayang, aing yang beli kereta aing mah. Buru pangakeun heula. Nah kan kereta jauh-jauh minta ke hayam atuh. Kan aing teh boga hayang hayang beli kereta. Terus? Heuh aing terek nanya ka boal hayam teh. Kan dijawab ku boal hayam teh. Moal. Nggak satu ke bol aing. Mana ningali boal Bol manehna? aing bakal moal mun ngawaduk. Coba ningali buru. Mungkin.